Kagelisan anu matak ngahasilkeun dosa jeung siksa. Nya meureun ayeuna mah aranjeun teh ngarasa bangga. Boga rarai geulis, awak menarik, langsing, nepi ka aranjeun bangga ngapamerkeunana. Buuk aranjeun alus panjang ngarumbay, bangga marake baju karetat, bangga ku sanjungan jeung pujian batur, barobogohan ge barebas, bangga baroga salingkuhan, bangga dipikaresep salaki batur, nepi ka bangga ngahancurkeun rumah tangga batur, bangga tikotokan jojogedan tanpa aya rasa era ku Gusti Allah ngumbar aurat kamana-mana. Tapi aranjeun poho bahwasannya eta teh kur jadi dosa jeung siksa anu bakal ku aranjeun dirasakeun di akhirat jaga. Aranjeun mah teu apal inung bapa aranjeun teh salaki, aranjeun bakal kabagian dosana akibat kalakuan aranjeun. Cing inget rasa bungah jeung bangga aranjeun teh kur bakal ngasesatkeun inung bapa jeung salaki aranjeun. Betapa peurihna siksa kubur, betapa nyeri sarebu nyeri siksaan anu bakal aranjeun rasakeun jaga. Inung bapa salaki urang bakal sarua meunang siksaan anu ku aranjeun dilakukeun. Gera sadar, gera taubat samemeh terlambat. Da Gusti Allah mah maha ngahampura jang hamba-hambana anu daek ngatobatan dosana.